aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia rintihan sia sarua jeung Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Masya Allah lillahi lahumul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Sing hade ieu teh lalakon teh urang teh dek hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarub ilallah ibadah maneh ka Allah perroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang tarub ilallah pake dedeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rifka bisyiddah ketika urang susah ketika urang gering Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun orang keur sugih kuari ibadah melalui harta orang keur sehat dakwah orang teh salat orang teh tahajud orang teh dak bae kuari ring sidah ngaranna orang pasti hamuriring hamuriring orang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring orang berarti orang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sedekah ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari geus sia keur sehat Allahu Akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu Akbaran Masya Allah Masya Allah Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urangna cek sombrana malaikat sora saha eta jae mah asing teh jelema asing tamaja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los kusia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh di pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit sholat orang merintih orang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu sholat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang sholat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung sholat sia per detik sarua jeung per detik per menit sholat. Duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulung penta tulunglah ka Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh
sakompi Dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anak eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ke Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah